para pemirsa tempat bae sareng abdi Kang Ubud dina sari anu kadua dina judul Arjuna Wirang lulujeun ngabandung. Kacarios ieu anu mah perbacan asuta anu bade ngajuk-juk nyaeta ka nagara Amarta Dwirja teh bade males pati ka Arjuna panengah Pandawa. Lajeng ia bisa tengahi perjalanan Anoman perbacan asuta halumampa anjeuna nganggo jalan darat margi soalna teh upami jalan ka Ganawati beulih tapang sareng Raden Gatot Kaca nguneuran ngandika jaga. Iya. Iya kalau ada halumampa di waktu ini. Woi, wala dia mana tam-tam. Susul kau lah ini tengah di waktu ini. Bangga. Baca. Iya. Can sudah rasanya hati kau lamun can ningali. Layon si Arjuna pada awang ngebubukan. Iya. Nyeri hati kau sebagai lancipna. Nyata nungaran ada Wilastuti teh. Anya nyerian ada dawet teh benar. Benar. Kalau ada salah kata ngaran si Arjuna perbaca kasut ngaran kata si Arjuna. Weh Arjuna ulah sahabat dari Tuhan kau. Jaga. Ulah kalau mau pada waktu itu. Wait, Arjuna pananging Pandawa. Tungguan si kaulah. Wait, laju. Ia Anoman perbacan asuta. Anjeunna ngaraskeun di perjalanan anak. Kunda lampah eta. Kacarios ieu pati. Wilasamna kakayan senopati Wiradenta. Anjeunna nyanak wala dia bener tamtama. Kot buta hangkot buta. Nya eta pada ngajujuk ke negara Amarta Dwirja teh. Woi, wala dia ulah tahu.
Kada lari yun. Mga. Ay, orang siang negara makton lagi. Mangga, tuan gusi, buang nak tuan gusi, dari jauh lalu. Oh, yo. Yup, mana dia? Mangga, tuan gusi. Mengakar yang berdamai. What happened, my brother? Yeah, tadi lah nantong what lanyan. Yang pernah dipetiang di tanah Pamulang. Ay, mana te kadang nek-nekan gitu. Yun, ay, mana joget daw na tablago. Ah, joget biasa we. Goyang si Cesar. Iya. Oh, si Cesar malu siya belagu. Lumayan we. Ay, kada ganteng ya. Ganteng. Tinggal di helikopter. Ayo, ampun. Diok. Mana.
Ayo, ampun, Gusti. Ampun. Ujung Juma kan ngatur ke Juma bakal suduk panjadikan Tuhan Gusti pada ayat pekerjaan naon itu. Baik, bisa duduk. Subuhun Tuhan Gusti ngatur ke Juma pangabuak atau wis. Belah gua mulai dikit-dikit pangabuak terus dulu. Ada dia tuh nggak gitu, wae galak aja. Dah dia ngomong nanti balik. Sih. Iya. Semua siapa yang terima dari kewenangan orang simpan terlalu kita yang masyarakat. No. Subuhun lah Gusti pada ayat pikir saya di simak biguring saya ngatur ke sebab pakai makos di waktu si teguran Gusti. Oh, ayo sih yang ngomong temenin dalam gitu loh. Titik kau mana? Ada isi sama gitu ya. Namun ngomong terus titik kau mana? Nalanya namun mobil panjang dengan kebrus juga kaji orang. Gak ada yang belum. Siapa lupa puting protes jadi. Ayo. Ampun, sih. Cuma ukuran Gusti itu pada yang pikir dia tahun itu pernah di si mobil dia terlalu di kita waktu itu. Kek, bisa. Yuk. Bangga ukuran Gusti. Dia sama yang ngomong juga aja. Tapi ayo ngena sorangan, ayo kabatun minta ganeng, ayo manehna ganeng. Naon dia begitu. Lain itu ngomongkan ganeng, ngomongkan aing saja. Lain, juga ada ngomongkan aing. Jika ulang dia. Aduh, ampun. Aing kita bekerja na, orang Gusti. Kekesya ka daw. Dagon. Mga. Rasa. Bayang dia.
Datang deman datanira tangademan nawuh pagulingan raga nawuh pagulingan raga denera ingkang buta kot hangkot buta sampun sadayana dumugi sampun sadayana samya prata ngandika Woi, patul siya gabi. Dulu siya gabi. iya kulang ko gusti abis kulang ko gusti ano kaulang ato gusti mo pangabaskom kung panjangan kulang gusti pangabakos belum why adik cuma kayo naman ngomong na adik ngatur ke batur mengaturkan semua pangabakatawa sa yung mga semua pangabaskom po dan so paduli itu goblok dia ada balik situ-situ kayak sendiri deh cemburu dah dia kayak cemburu aduh ayo goblok deh Wih, tong ada deh. cemburu gua sih atuh api kernyembah di gua dawai gua sebotak kena ditukang atuh tapi kejadian ada ayo mau tadi aja tahu kan dia sama ada ayo logat dia masih gak mabok tapi itu ayo siapa mabok naon belenggu naon mabok naon sia belenggu ai ai mau mabok teh saking gua iya saking gua yang udon boleh we situ aya udun wa euy abu bisa makajo ka aing namanya gitu dagang ai dagang naon maneh ai dagang kanyerian belenggu si belenggu aja gus oh gitu kan Gusti atuh teh abi oge ujug sumbangan ngaturkeun semua pangabak pas kudu panjenengan kulan Gusti Iya, diterima. janten ujug sumbangan kumaha kulan Gusti dina waktos ieu teh di abdi kuring saya teh naon nu kena dilakukeun eta kelas Gusti Iya. Urang sakabeh nu aya di TK Pajen tugas. Ngerti? oh gitu tugas naon teh kulan Gusti Tugas anu mana? Aduh, alhamdulillah tos ada nya. Iya. Tugasnya eta urang nyerangkan negara abad kedua teh di waktu itu. oh gitu kan Gusti ai gitu kumaha Tah, ayeuna teh urang nyerang abad kedua teh urang cepat jalan ke alas sana. Ngerti? oh gitu Iya. Urang susulumputan. Urang culik eta si Arjuna. oh gitu kan Gusti si Arjuna anu mana itu kan Gusti Si Arjuna panangapanawa anu kasyap teh gini. oh anu si kabeh kan Gusti Itu nanti naon juga mana? Aji, goblok Gusti anu naon Arjuna juga mana pugu juga aing ayo tinggal di bawah sinau ge sami jeung si Oga ayo lain ngaku kasih sebenarnya padahal menibara wes jago sesentak gitu pasah asyik teh goblok itu kan usok sesentak aja nganu goreng patut oh si ganteng ka aing pangrasa nama kasih sebenarnya ya aing ya cicing ah, tong yo oh, Oh. wah aing mau ngarbut alas batur wah aing keur ngobrol teh ya, keur meeting aing teh belum, gus tong ada. oh iya dan gitu kan Gusti Iya, tah ayeuna teh
urang cepat kan itu ini. Ulang sikap pedang tamsir kada budi cata sepana lipung ngalet gengkeing ngapan alet ngebat cadang pinang ya roki nanti. Ngantos bulan gusi di es doker lah. Kang, naon belum? Si Arjuna teh apaan kaset? Ay gitu gua. Arjuna teh pan kaset pemajikan teh geulis. Ay gitu. Tah, kok Arjunanya jokos kumane pemajikan aja ngeuing ah. Ningali jeung subana teh teh geulis teh ah. Kan aing teh nempuh kedua ada warna naon. Wah. Ayo ampun. Mun aing kebagi dua jeung aing. Si. Daun itu kalau tuh pada gua gitu. Ampun teh gua bisi aduh itu si botakna tuh. Ayo, gua mana nanya. Ada. Tah, gitu ayo urang sikap pedang tamsir kana bidi kana sapada lima urang siap-siap dina waktu. Apa kabeh baranana syariat tempur. Ayo. Kaulah mah siap-siap wae kulan gusi ya. Ayo, ayo ngaran-ngaran tugas omanya ente gua gusi. Lamun itu tukang si botak teh kudu aya duit wae saya teh mah da resep jajan. Lep. Oh kitu keun bae. Jajan make di bawaan. Oh. Subuhun kan gusi asik aing dek jajan ae. Jajan aing dek aing mana bener duit dek jajan naon kitu bledug. Dah, maneh aing kamu jajan aing dek jajan ieu jajan pelanis Lagu siapa babalonan paling ge. Aduh, ayo urang siap-siap di waktu. Ayo kelan gusti urang diesokeun urang siap-siap ah. Sakitu ya. Bangga kelan gusti. Ayo, susul kalau di waktu ini. Bangga. Lanjut. Ieu patih. Burasamna ajeuna halu mampahnya dak pasukanana. Eta ngajug-jug ka negara Amata Durja. Oh iya, siap-siap di waktu ini. Ayo kelan gusti ah. Patuk nih, waktu ini, Belagu. Aisyah teh daun tadi salila aya dudungan eta aing teh dia nyinggung wae kana perasaan aing. Tersinggung gua. Tiga braga. Nyaman aing letik-letik. Oke, aing cabegan not. Awet belagu. Ayo. Aing teh geus mabok ya teh. Mabok naon sia belagu? Mabok lahang. Naon mabok lahang. Ayo. Saya pugu da cara sia belagu. Aduh, ayo atuh urang siap-siap kira-kira namanya dek jalan Arjuna dek belah manana. Naon? Mun jalan Arjuna dek di mana aing dek jalan. Disakap wae di tukang. Pokona mun Arjuna ku aing. Pek kumaneh di tukang di kek di naon kana teh di rakap gitu Tangkep wae di kelek-ketek teh hareup dugi ka utah. Goblok poho da Arjuna teh boga perlawanan. Ayo lah, urang ka ditu lah. Siap-siap ah. Dulu siapa eh? Urang siap-siap ya. Urang nyerang Jakarta Amata Durja. Ayo ah. Ayo, si goblok ampun ngomong ate gitu wae nya. Aduh, ampun Gusti Agung. Ayo ah, siap-siap ah nya. Kuring oge ayeuna dek haditu dek anu mampah dina waktu ya. Cuman bro. Oke, Mo. Pak tuh badi. Tuna lampah eta. Kacarios ieu di satengahing marga sopana. Marga iku jalan. Sopana iku alas prigading acala. Ieu Raden Arjuna dina waktos ieu
Kalaresan anjeunna teh nuju parantos ngalakukeun tatapa nyaeta di hiji leuweung nyaeta disarangan ku pawonganana Lurah Semar Bajranaya Sapana Putra Astra Jingga Sarang Dawala anjeunna teh rupina wae nuju aya kapal dina waktos ieu teh kitu kayaanana margi saurna teh Arjuna teh salami ieu saurna teh teraos praosan margi anjeunna teh duka kunaon dina waktos ieu teh kalayan duka aya naon saurna teh dina waktos ieu anjeunna teh latung tutunggulan wae kaayaanana Kakang Semar Bajranaya iya non ya jalan apa nih ya Alhamdulillah damang. syukur lah tak satu uang kumaha dina waktos ieu Ai uwa kumaha? Damang. beujeuh Nya, alhamdulillah. Kakang si lain ka dia gitu lah. Nya. Iya uwa teh keur ka ieu itu nuju ngarencangan juga kan Patengah Panawa Arjuna dina waktos ieu teh. Mohon. Ayeuna nuju paratos ngalakunan tatapa. Pas pisan dina dia teh satahun ya. Mohon. Iya no. Urang ngarerekeun heula capek ka. Mangga. Mangga no. Aduh, jam. Nya. Aduh, tebang dari sang amal ya. Mohon. Aduh, ampun, Gusti aduh. Sumohon eta dina sari anu anyarnya. Nya. Sumohon ah. Urang sami-sami gogonyakan deui we ieu mengukur hiburan ya. Mohon. Oh. Kakang Semar Bajranaya ka dieu ka mangga no.
Tadi kapayun salik nata. Bangga ya. Tiap tadi astra jingga dawala. Abdi sih, abdi kan? Tadi salik nama mangga. Berarti, Bapak. Sayang.
Gedung dhuwur kali sambung pagulingan ya sapeting tring pepatatan samia murad samia murad balimbing lanjeruk manis lawan ia Arjuna panangahing Padawa eta saparantos natapa anjeunna ngareurekeun heula capek satan perjalanan uih deui ka nagara Amartadwirja kalayan disarengan Kulurah Semar Bajranaya Asna Jingga Landawala Raden Arjuna ngulirah Kang Andika Kakang Semar Bajranaya iya non ulang ngaturkeun semua pangabaktos non ojo dengan pengulaan juragan Arjuna diterima ke atuh ti abdi oge sun ngaturkeun semua pangabaktos ojo dengan juragan Anom sun juragan Arjuna ya diterima cepot ti abdi oge kulan Gusti ngaturkeun semua pangabaktos diterima dawala sembah sungkem sampean kabeh da terima dening kewatangan loro simpan pulang aja pun dari masyarakat nuhun kan kumaha dina waktu sih kan para tos dinu tatapa salah anu lamina teh kirang langkung 1 tahun kaulah teh dina waktu ieu alhamdulillah ya dina ibadah nuhun kan semua nuhun we kan abdi gesik teh antos abdi ngantosan di dieu ya we jarang bapak jeung semuanya jadi itu tanggal karsen kau saya tanggal kan dalam iya ku abdi nah tuh jeung tanggalna aya ka tanggalna mah pahit nu beukeun mah siogal aduh ampun Gusti terus dina ulah heureuy wae hareup pendudukan di situ era itu kumaha aya kejadian naon wae pot salila kaulah tatapa dina waktu ieu kitu we Jun daya Jun aya kajantenan kamari Jun naon nuhun ka mereka aya nu tetaekan di dieu teh di leuweung ieu teh panginten laparnya bade ngalabuah naon gitu pemerintah hilap deui
Mun, aing itu kumaha, ya pas dataikan ngegebruk, gebis. Siaran teh itu sia oga. Dataikan mana wae si Aka tuh. Bojong da dawet mobil. Sia dulu. Belagu sia. Era itu hareup pendulung aja dulu. Aduh, I'm sorry my father, samsuri kacawak bagar. Sia edan. Punten kan, pun anak makanan yang kembali dan sepakat nak itu kan. Aduh, kembali dan si cepot mati bola lagi juga nugelo. Nugelo naon kan, nugelo anyar. Halajim, dapat disebut nugelo anyar. Oh, disebut nugelo anyar. Si Akam ada kelakuan anak itu. Lain dapat tersinggung. Nah, tersinggung mau naon kak? Kalau tersinggung ada wetel yang naon. Kayak gitu naon dawet malah nugelo anyar. Ayo kita naon tuh kalau kebul, bagus ya dulu, dicepet siapa ini, siapa pak, carekan, pak, siapa banyak, aku nanti menikah tuanya ya, Iya, Mun. oh ampun, guys tong lobat tinggal, oh gitu non, subuh, alhamdulillah, sehingga api oge non, sekarang iya siapa putra siapa tersidawala, ngajagi di dia pilihan dapat kangguha aja. Margi agan kita tapat itu nuhun ka hatur nuhun pisan kumaha eueuh si Gatot Kaca ka dia dina waktu kamari teu aya nuhun teu aya sumuhun teu aya gan age kamari teh kalangkang wah biasana kan Gatot Kaca mah ieu sok dong dawa naon sok katileuh kalangkangna we teh handap teh dudulkeun dutaan kitu tah ai kitu kumaha juga teh kalangkang Gatot Kaca iPad karena bukan kapal, siapa juri, kebenyang dibaca aja dulu, era sini, ada pendulungan tukang pendulung aja, kebiasaan berita, kebaik kang dasir, cepot bagus bakat nak itu, teraya naon, teraya di waktu sini, teraya kabar naon, anu ti Madukara oge perwakilan suping ka dia teraya naon, oh gitu syukur bangga kubayangan, berarti nganu hartos. Ya di negara Amarta teh aya kejadian naon ka teu aya nu alhamdulillah nu sararae sagana oge sararae kan oh siapa tutulun wae betul nyebut saya oh kali-kali atuh goreng gitu nyatanya aduh pun oh gitu ka atuh dina waktos ieu kaula bade ieu heula itu ayat cairan anu magenya di Lebak. Hari gitu kumaha nu kalau ada mandi kalau dina waktu ieu ka itu aya pancuran. Mangga nu. Teh stokeun subuhun pangetan. Udah hareurang salah menuju tapat teh beunteun. Nya ka lajeng ieu Raden Arjuna nyata anjeunna teh bade iya heula pada beberapa heula saparantos natapanya takalasan dirinya teh digigireun eta leuweung teh aya hiji cai nyata nu cai tangga genya sekarang aya hiji leuwih anjeunna Raden Arjuna halumampah sakit tukang pola dek mani heula mangga ya naon Pak baturan sia deui baturan sumuhun Pak baturan sini itu bisi aya orai bisi aya naon binatang naon gitu tah kalau jengki keprak kayaknya pengolahan Arjuna mati di waktu itu naon bapak teh lain saja ada kuai sih ada kalau iya nya gak batang ngelawan wae sih itu kalau teh kidung isya si edan yang berepan itu kangen siya ada ya hiji deui ngadol ngajetan sia ngadol ngajetan keprak itu dulu ngadeg mati gacang naon Pak keprak siya deui bisa orai kala jengki ya itu aya naon enggak bapak mah kakara oge diuk ampun aing
Siapa lain apa ngomong di nak sekolah teh ya. Mohon kumanehna atuh nya. Oh. Dasar bapak teh. Ya, Nya. adat-adatan akang si lain teh kalau itu dirinya. Mohon. Mohon. Wilujeng tepang deui ieu jangan gua ieu. Gak eta ya. Nya. Asalna ieu sumuhun tigi ieu teh sumuhun Kang Ugun teh ieu teh nu ngadalang teh nya. Mohon. Diajar kita kebian ngadalang. Nya. Sumuhun dina seri anu dina judul-judul anu baru ieu teh nya. Judulnya Mohon. teh Arjuna Wiran ieu teh. Nya. Sumuhun kasema henteu teh nya. Mohon. Sumuhun pemugi sing teh dipetik kana we dina jero si teh jang ya. Nya. Sumuhun atuh urang tepang deui dina seri katilu. Mohon. Sari anu kedua orang cekapkeun halu tadi ya. Nya. Sumuhun cap. Bener.